Anjeun satia Gumelang taya sudahna Lumati anjeun lumati babati rejeung asihna Kaum dangu sadayana di mana bae ayana tepang deui sareng simkuring Mang Anggang anu sejamang dongengkeun deui dongeng Sunda anu ngahaja ku Mang Anggang diciptakeun kalayan diperosea deui tina inspirasi dongeng-dongeng kapungkur nu dihaturkeun kalayan sejen carita sejen alur ngajantenkeun dongeng anu anyar. Mang Anggang oge nyungkeun dihapunten bilih aya bahasa Sunda anu lepat sareng salah sisipan kumargi Mang Anggang sanes kutiasa sareng jago ngadongeng. Ieu mah hitung-hitung kanggo mulangkeun katineng pangbeberahmana sakantenan ngamumule bahasa Sunda supados teu kasilep ku zaman, teu katutup ku masa, teu kagerus ku era modernisasi. Palawargi kumargi upami sieun salah wae mah atuh iraha urang ngamumule ieu bahasa karuhun urang sadayana. Leres teu bahasa Sunda anu urang, bahasa Sunda keur urang. Mang Anggang mah teu ngagaduh bahasa Sunda. Ieu mah iwal ti bahasa Sunda teh kagungan urang salarea anu tos aya ratusan tahun lamina. Mangga haturan kanggo para pecinta dongeng Sunda nu aya di tetar Sunda, khususna Jawa Barat sareng Banten, kumna kapalawargi sadayana di mana bae ayana. Pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu, berkah salamet. Palawargi kaum dangu upami telepat mah dongeng ririwa cinta munggaran dina bagian kalima kamari teh dugi ka dieu ya palawargi. Cobi urang darangukeun heula sakedap putut caritana supados nyambung. Tunggal layang kapawon teu lila reup lampu di tengah imah teh poek teu pupuguh beuki nambah sieun jeung keung wae. Mang Pardi diuk di juru rarampodan berjeng pias. Kelombrang di dapur sada aya seng anu murag teu lila di kamar mandi kadenge kedewuk sora anu nyuk cai sagayung terus kadenge sora-sora sejen malah sada aya nu rendos sagala jiga namah aya nu keur nyambel poharanya mitra. Ya Allah, ya Robi, ya tadi mah aya naon deui atuh mun asa aneh-aneh teuing. Kacida-cida teuing saumur-umur nyuhun hulu. Kakara ayeuna manggihan nu kieu patut. Maka jig aya nu nyambel ku sorangan sagala. Nah aya jin di imah teh kitu. Cek Bu Dewi bari gogodeg. Tah dugi kadinyanya palawargi dongeng cinta munggaran anu seri kalima. Mangga palawargi kaum dangu supados teu nyangkolong teuing kana waktos atuh urang bandungan deui sambungan carita ririwa cinta munggaran ieu dina seri anu kagenepna. Wilujeng ngadangukeun. Setan teh gablek polo ieu mah agaan imah batur dilandih geura keun mun kadele mah ditampiling ku emang agan. Mang Pardi sompral ngomongna
Heueuh, ting awahing ku jengkel. Na atuh ari cacap omongan Mang Pardi jeleg hareupeunna aya ngajirim bodas, kulitna pias jiga kapas, rambutna cawig-wig ngarumbai, mata bolotot, make papakean cing sarua bodas, bari baloboran ku getih. Naon cek Mang Pardi kasima arapap ereup-eup jiga nu kena ku ereup-eup panonna bun celik nepo jirim pikasieun nembongan manehna. Ari Pasuherman oge Bu Dewi ngayek-yek bakat ku sieun geus teu bisa nyarita iwal tinggal gibrig jiga anu riang panas tiris. Gado we noroktok awak ngadeg-deg teu beda jeung nu kabulusan. Malah Pasuherman tepi ka muruh put hitut, calana na oge nepi ka baseuh kapiricit. Makhluk nusing sarua bodas teu ngomong, ragamang kukuna nu rangguas kana sirah Mang Pardi. Kerawak rambutna dijenggut diranggem terus dijingjing dibawa kana jandela. Suku jeung leungeun Mang Pardi roroesan bari jeung menta tulung. Na atuh kalawang kurubas Mang Pardi dialungkeun ka gigir imah ninggang kana mobil nu aya di garasi. Nempok kitu Bu Dewi mending ngalenyap hatena, hayang nulungan teu bisa, akhirna ngegolepak kapaehan. Pasuherman milu deui ngagoler nang kuban bari nutupan beungeut teurat nempo jirim nu pikasieun. Cep kana punduk Pasuherman aya nu tiis. Ujug-ujug kiriwil Pasuherman gede jingjing keluar brug meneran kana kap mobil Mercedes di garasi. Gubrag murag gahandap gigireun Mang Pardi. Aduh, suku nyelap, aduh. Pasuherman aduh-aduhan terus nyebut sukuna anu nyelap dina sela-sela bemper mobilna. Harita Mang Pardi sadar terus ngaret kana datangna sora. Ya teh akan kunaon akan. Kan. Mang, ieu kuring Mang dialungkeun ku jin ieu. Aduh, suku nyelap Mang, aduh tulung. Cilaka akan lamun kieu mah. Urang kudu laporan ka Pak Haji Aslim. Komang nembe kapikir ayeuna ieu teh tangtu curig agan, curig anu ngaganggu. Ayo urang ka Pak Haji Aslim ayeuna Mang. Mangga agan, mangga. Tuluba mikir tuluina mah Pasuherman ka jero imah nyadarkeun pamajikanana saenggeus Ibu Dewi sadar. Terus Pasuherman ngabejakeun pimaksudinana tuluina saenggeus nutupan jandela oge nulakan panto imah. Duanana arasup ka jero mobil anu geus nyampak Mang Pardi di kursi supir. Sup duanana arasup ka jero mobil saenggeus panto pagar dibuka oge ditutupeun deui ku Mang Pardi. Keleyang mobil maju ngaler sajan nepungan Pak Haji Aslim guru ngaosna Imas baheula anu sok ngahaja dipanggil pikeun ngawuru ka Nyi Imas ngaos di bumina. Rek sasadu sakalian minta tulung dipanglinying larkeun curig anu nyiliwuri, setan anu mindah rupa, kelong anu newo-newo nu harita remen ngaganggu di imahna. Palawargi kaum dangu, angin peuting ngahiliwir nebak kana dangdaunan,
Hujan harita geus mimiti raat. Sora jangkrik jeung cari cangkas geus mimiti di sarada. Imah pasuherman harita rehe jempling teu aya sora naon-naon. Lila ti Yudi sare sabot kitu gero aya nu ngagorawok tarik nyebutkeun bangsat bari nunjukkeun ke hiji jajaka anu keur ngabecir ti babaranting korejat atuh Yudi teh ngorejat hudang heuh kageingkeun ku nu gogorowokan. Astagfirullahaladzim, aya naon bah? Mana bangsatna? Cek Yudi gigisik bari luak liuk. Ti palebah warung anu geus tutup kaciri. Gegag aya nu lempang ngagegag hiji Tionghoa lumpat semu egang bakat berat ku beuteung anu dayut. Wangsa, wangsa, tolong tewa, wangsa tuh, wangsa. Cek si babah bari nunjuk curugna meni ngacir-ngacir wae. Maling naon bah? Yudi singkil rek milu nulungan. Hayang, wangsa, maling we, hui sakarung we, wangsa tuh, wangsa. Pokna bari keukeuh nunjuk, napasna ngahegak. Ari Yudi teu ngomong deui, belecet lumpat ngagunakeun sasatanagana. Akhirna teu lila si jajaka anu lumpat teh hampir kaberik. Red si bangsat ngareret ka tukang. Gebeg reuas atuh sabab aya nu ngudag benih jojorelatan. Tuluy manehna luak lieu ka kenca jeung ka katuhu. Leok ka kenca beretek ka panyingkiran nyalingker ka handapeun jalan gigireun jambatan. Ku Yudi harita katempoeun ngajorelatna si bangsat terus diberik bari ngagorowok. Montong kabur sia bangsat, dagoan dewek, cek Yudi. Tapi eta nu kabur teu malire terus mangpret bari mawa karung leutik nu eusina duit lumpat babalicetan ngarah teu katempoeun ku Yudi. Tapi Yudi seukeut pisan panenjona jaba lumpatna tarik akhirna dina pengkolan deket got si bangsat teh kasusul. Jeleg Yudi ngahadang bangsat atuh rengkog si bangsat teh ngarengkog panonna molotot bari ngahegak. Sia teh naon ha? Ingkah sia arek ngabelan si Cina sia teh ha? Lain rek nulungan si Cina euy, tapi aing mah rek newak bangsat. Kadiekeun sia eta karung montong dibawa ku si lain kadiekeun.
cek Yudi bari nunjuk kana karung ari bangsat memeh ngajawab teh luak lieu heula. Sanggeus sidik tepati loba jalma pok nembalan. Ulah loba ngomong lah, mending ge urang bagi dua. Bagdu. Hayu kabur ka markas di ditu aman yuk. Rek ngajak sangsara sia. Aing mah moal beunang di bawah sakongkol jeung bangkoleun jiga sia. Hayo ka dieukeun. Setan teh. Rek jadi pahlawan sia teh. Yo rasakeun. Mitra atuh si bangsat ambekeun seak narajang ka Yudi dampal suku anu jebrag nyamber kana dada. Tapi Yudi tiba ngagilak saeutik suku musuh teh ditepak ku leungeun kencana. Make jurus Giwar Japati menang diajar ti almarhum bapana baheula. Leungeun katuhu ngadius kana beungeut bangsat. Hiu jogok. Aduh, tobat. Si bangsat nolonjong ungked. Awakna ungked-ungkedan panona molotot ka Yudi napas ngahegak lir napas kuda. Aduh, haram jadah. Ngahina sia kaing. Sebrut si bangsat nubruk dampal suku. Ngageblig bari main siku. Rek ngabadug iga burung Yudi harita. Tapi nu diserangna antare naker. Siku ditahan ku dampal leungeun. Terus dikepeskeun ka gigir. Bari jeung kitu dampal leungeun Yudi nu katuhu ngabesrot kana kelekna. Hiuk. Waduh, tobat. Bangsat ngabangkieung leungeun katuhuna sing seureumeuun kelek meuni asa semplak. Pluk karung leutik teh murag sakilat dirawel ku Yudi. Atuh geus karampas duit teh seak Yudi najong tuur musuh. Tapi bangsat bisa kene hoja. Plos dampal suku Yudi ngeplos. Eak leungeun kenca bangsat kanu palipisan Yudi. Cebet kena pisan datu kabur ngagiwarkeun. Aduh, culangung sia kudu ditampiling sia deuleu. Yudi ambek manehna ngerahkeun tanaga sapinuhna tuluy nama. Hiu cebet nampiling ka bangsat kena pisan kana carehamna. Goak si bangsat teh ngagoak ngoceak bruk rubuh meni ngadupung martela ngembang boleh tampilingan Yudi lain lumayan tarikna. Da careham bangsat meni asa pasengsol huntuna ungger malah hiji aya nu murag kanu taneuh. Aduh kurang ajar sia. Untuk aing jadi ompong kieu goblok sia tuh. Untuk aing copok goblok. Geuning teh sakumaha kadigjayaan sia teh make rek ngalawan ka aing. Hayu hudang deui. Hudang sia. Sikap jeung caritaan Yudi harita ngahaja cenah mangmudalkeun amarha bangsat harita. Teu lila ti harita bangsat teh geus hudang deui. Manehna narik napas 3 kali geusan ngumpulkeun kakuatanana. Untuk aing goblok. Hei budak ngora. Pikeun si Jamsari moal kudu sawer. Jeung jejerih upati. Mangsa aduh hareupan jeung anjeun. Kaduh untuk aing geus coplok goblok aing jadi ompong sia goblok. Sok urang tangtukeun penting ieu. Aing atawa sia nu bakal ngalawan hirup panungtungan. Ceuk eta bangsat anu ngakukeun ngaran Jamsari. Palawargi kaum dangu si bangsat teh horeng katelahna Jamsari anu harita duaan jeung baturna nyulik Imas ka imah gedong dina peuting munggaran Imas kalangsu ka wewengkon manehna. Nu akhirna Imas nemahan pati kadua baturna Jamsari. Perlaya guyang getih duaan di imah gedong nu geus teu kaurus dina mangsa harita. Bangsat, sok geura kaluarkeun ilmu sia. Ku aing baris ditarajihan. Tembal Yudi bari masang kuda-kuda jurus kuncian kuda Palasari menang ajaran tinu jadi bapana. Sok maju. Pokna deui ngadengi kitu ngaheab panas hate Jamsari. Serepet gurilap ngabesat bedogna dipesat tina warangkana.
Srog maju terus ngawangun kuda-kuda kukuh panceg, luyu jeung kaayaan tangtungan badana. Bedog dina leungeunna katuhu nyilang hareupeun dada, leungeun kenca satengah nyiku. Yudi sadar kana kaayaan lawan, langsung ngagunakeun jurus badak panulak, geusan taki-taki ngabendung serangan lawan. Hiya! Jam sari geus ngolebat maju narajang. Bedog dina leungeunna bangun cepet ngarah beuteung. Ngan ngeplos ngakan angin. Kolepat bedog rek ngahanca deui kana mumuncangan. Yudi harita ngajol ka luhur. Plos. Jeleg deui nincak taneuh tuluy mundur tilu lengkah. Sebrut deui jam sari narajang. Patalakuna estu ning garang kacida. Yudi tebudu wanci cingceng ngabagi panenjona. Kurang rancingasna mah henteu. Tadi oge manehna geus tangtu bakal ngajolor dihakan ku seseukeutna bedog anu terus-terusan pating hariu. Palawargi kaum dangu teh hilap Mang Angga ngahaturkeun nuhun ka pangrojong palawargi sadayana anu parantos komentar di video dongeng Mang Anggang. Saha cenah Mang eta nu komentar? Kin cobi ke ku Mang Anggang ditinggali heula sakedap. Aya saha ye? Aya teh Iis Yuliani. Alhamdulillah saurna Cianjur manco deui Mang. Cianjur manco deui Mang Anggang hatur nuhun pidoana. Mugi kulawarga Mang Anggang sehat saurna. Muhun nuhun teh Iis Yuliani kana pangrojongna sareng pidoana amin. Aya Akang si Balaga Donatea Kuningan handapeun Ciremay hadir ngiring manco dongengna saurna nuhun. Aya Teteh Anita Opo hadir Sumsel saurna nuhun pangrojona. Euleuh geuning tebihnya Teh Anita Opo di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan teh di mana nya? Di Aceh apa tetapi di mananya teh uninga Mang Anggang. Aya sahade aya Ibu Ani Subang. Tah Ibu Ani Subang hadir Mang saurna nuhun Subang baktos kasadayana nu aya di Subangnya Ibu Ani. Aya Teteh Laila Abdullah hadir di Dubai deui Kang saurna punten telat salit nuhun Teteh Laila Abdullah kana pangrojongna mugi Teteh sing sehat di Dubaina sukses rezeki dipanjangkeun yuswana amin. Aya Ibu Rohani Jamhur alhamdulillah tiasa ngupingkeun deui saurna Mang dongeng Mang Anggang atur nuhun sami-sami wilujeng manco Ibu Rohani Jamhur. Aya Maya Serang Imas saurna nuhun parantos satia manco. Aya Teteh Risa Amelia Karawang hadir sadayana diantos sambungan babak 5 saurna. Siap mangga haturan wilujeng manco kanggo Teteh Risa Amelia. Aya Bunda Ratna Komalasari manco Mang meuni sedih ka Imas saurna. Sehat Mang saterasna upami tos tamat dongeng nu muja upami tos tamat dongeng nu muja saurna insyaallah kin ku urang pedar dongeng munjung pangintennya. Upami tos tamat dongeng nu munjung saurna insyaallah kin upami tos rengse urang pedar dongeng munjung nanya tapi panginten teu acan tiasa dina waktu anu caket-caket ieu diantos we lah nya kumargi saatosna dongeng ririwa cinta munggaran ieu tamat aya anu ngantri deui hiji dongeng ya anu teu acan kapedar kitu. Aya akun Risa Amelia hatur nuhun Teteh atanapi Ibu atanapi Bunda Risa Amelia nya pangrojongna babak nu kalima acan tayang Mang saurna. Ayeuna babak kalima ditayangkeun nanda dihapunten rada telat kumargi kamari Mang Anggang rada teu damang. Aya Ade Sukarna manco deui Mang saurna nuhun Ade upami subscribe cekap sakali nya Ade jadi subscribe channel Sunda Channel subscribe sekali unggul
Subscribe itu sekali seumur hidup. Jadi kalau nge-like boleh beberapa kali, tapi upami subscribe mah cekap sekali we. Sekali subscribe terus di handapna aya tombol notifikasi, diklik gambar loncengna, pilih menu semua biar nanti ke depan kalau ada dongeng-dongeng maanggang anu salajengna tiasa kabewarakeun dalam bentuk notifikasi kanu akun YouTube Ade Sukarna. Hatur nuhun kanggo ka Ade Sukarna wilujeng manco. Aya jelajah malam di antos pisan episode 5 namang saurna nuhun katampi jelajah malam mangga wilujeng manco. Aya Bapak atanapi Umar Ramadhani ya, Umar Ramadhani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saurna. Waalaikumsalam. Sumedang hadir mang saurna, hatur nuhun baktos kasadayana palawargi nu aya di Sumedang, hatur nuhun kana pangrojongna. Aya Ibu Rohani Jamhurnya, alhamdulillah tiasa nguping atos tadinya Bu Rohaninya. Alhamdulillah tiasa nguping deui dongengna saur Bu Rohani Jamhur, hatur nuhun. Aya Laila Abdullah atos tadi, aya Bunda Nin tampolong sanes tolombong kang kangge nu sok nyepah mah saurna. Oh mohon ta eta kitu puguhan. Makana manganggang nyenda dihapunten bilih aya lepat-lepat salah bahasa Sunda sisipana kumardigi manganggang mah sanes naon istilahnya sanes ku tiasa sareng pinter ngadongeng oge sanes ku jago nyarios bahasa Sunda ieu mah hoyong sangantanan belajar. Makana rojongan-rojongan tinu sanes upami aya kalimat atau sisipan dongeng maanggang anu lepat maanggang sejak nyungkeun dihapunten sareng wayahna pang lereskeun gitu palawargi. Nuhun kanggo Bunda Nin. Aya Teh Iis Wiliani, alhamdulillah Cianjur manco deui mang anggang hatur nuhun pidoana mugi keluarga manggang sehat mohon amun. Mohon atos tadinya ieu nya. Mun sakitu heulanya palawargi bewara atensi komentarna mangga kanu sanes bilih bade ngintun salam tulis we di kolom komentar. Gratis. Hapunten bilih aya komentar anu teu acan katerbitkeun, insyaallah dina dongeng mang anggang anu salajengna anu komentar sadayana tiasa diterbitkeun nyarengan mang anggang ngadongeng kitu. Hatur nuhun kasadayana pangrojongna, pamuga urang sadayana aya dina ginanjara kawilujengan, kasalamatan berkah hayu kasadayana amin. Supados teu nyangkolong kana waktos sadayana kumang anggang dibewarakeun deui dina dongeng episode anu salajengna atanapi di dongeng anyar anu salajengna kumargi atensina nebi dugi. Nuhun. Red Yudi ngareret kakatuhu breh aya besi karatan katempo ku juru panona ngagoler di handapeun pager gigireun walungan handapeun jembatan. Jiga namah pager teh geus rusak malah lain hiji aya kana tiluna eta besi urut pager teh ngagaloler di handap. Rikat ku Yudi di bawah hiji make leungeun katuhuna. Leungeun kenca harita nakis suku Jamsari anu hari teh geus ngahiuk ngarah kana kakamplonganana. Hiu plak tajongan Jamsari ditakis. Apal tajongan poos Jamsari langsung ngahembatkeun deui bedogna ngarah kana sirah Yudi. Hiu leplos Yudi rikat ngalalepkeun awakna belentrang sekalian langsung besi teh dipake nakis bedog anu ngahiuk kana beuheungna. Celeng bedog Jamsari menceleng jauh pisan. Kareret harita ku Yudi bedog teh nanceb dina dahan kiara sisi jambatan. Nempok kitu lung besi karatan nu harita dipake nakis bedog ku Yudi teh dialungkeun. Hayo siah make leungeun kosong ayeuna jeung aing, cek Yudi bari taki-taki nyiapkeun deui kuda-kudana. Jamsari harita geus siap-siap deui ngawangun serangan. Tuluy sebrut naraja ngagunakeun peureup duanana
nepi ka ting Darius rek ngahanca banget na Yudi harita sakilat ngarendek sagemblengna plos panarajang Jamsari ngepos. Tapi oro kaya waktu Yudi rek mecenghul deui sirahna kaluhur, anak ceku teh dipapag lebah embun-embunanana, mangkaning lain panggebug kasur nu dipake na ieu mah apanan perep nu geus kalatih anu teas kawas batu. Aduh, tobat aduh. Oh. Cek Yudi bari les-lesan. Blak wenang karak bengkang, gulang-guling nandakeun sirahna asa tobros lebah embun-embunanana. Cek aing ge sia bakal modar. Ayeuna keneh modar. Geura yeuh tambahan deui ku aing yeuh. Cek Jamsari harita bari ngajengkatkeun suku katuhuna. Cekuk badan Yudi sekaligus ditajongan. Untung menerna ukur kana birit tepati teuing karasa nyerina. Mireungeuh Yudi ngajapapang nang karak bengkang. Sakilat Jamsari ngerontok. Angkehanna mah rek terus dikekesek nepi ka ajal. Tapi Yudi kaburu eling tina kapiuhanana. Waktu Jamsari leungeunna ranggah ngan geup dua pigeulangna ditewak ku Yudi bari rada dibedol ka handap. Geus kitu dua dampal sukuna Yudi disonggokeun kanu beuteungna. Hiuk dek hulu angen Jamsari dihabek satakerna make kadua dampal suku Yudi. Nah atuh anak koleang gebut Jamsari badan ngagebruk labuh ka tukang, sirahna ngajeledag tarik pisan kana sisi trotoar anu teas. Kuprak kulahek Jamsari ngulahek dina celina keluar getih beureum meuni lalambaran. Kiceup Jamsari neuteup Yudi harita nu ngadeuketan ka manehna nu geus teu walakaya. Modar sia bangsat, cek Yudi harita ngalejeg nang tang lawan tuluy leungeunna nyokot karung leutik nu ngagoler ti jauh tina awak Jamsari. Teu lila dijingjing ku leungeun kencana Jamsari geus teu kuat nangtung. Tetenjoan ranyai kararoneng, bumi asa tibalik, careha meuni asa pasengsol sarta sirah karasa lieur meuni ngubeng. Tungtungna humarurung bari ngarasakeun kanyeri. Nempok ayan bangsat samodel kitu. Yudi teh leleda tuluy malik ngenca rek ngajugjug deui ka tempat mimiti rek mikeun karung leutik nu eusina duit kasih babah teh. Nah atuh encan oge ngalengkah. Rasakeun ku sia setan. Jamsari ngajorowok dina kayan setengah sadar. Manehna maledogeun peso balati anu nyelip dina cangkengna. Hiuk cereb balati nanceb kana tonggong Yudi nepi ka tembus kana jajantung. Aduh! Yudi ngoceak, jarig-jeug awakna ngajarig-jeug soloyong. Gabrug ti sungkur kanu taneuh, humaregung sakarat meuni getih. Nempo Yudi geus nambru teu walakaya, Jamsari rikat cengkat. Niat rek ngarebut karung eusi duit nu masih dicekal tina leungeun Yudi. Teu lila bari rada sosoloyongan Jamsari bret karung dicokot deui ku leungeun manehna anu kenca bari leungeun katuhu nyebut peso balati nu masih nancep dina awak Yudi. Panon Yudi burial buncelik bari calangap leungeun ranggah menta tulung. Berbei getih beureum lalambaran kaluar tina urut peso balati nu harita geus dicabut ku Jamsari. Yudi harita malikeun awakna panonna geus ranyai, bumi asa poek, dedengean geus ting haryeng teu puguh denge. Modar sia, bisi sia penasaran keneh. Yeuh, rasakeun sakali deui yeuh. Gabros, peso balati digabreskeun deui kana awak Yudi anu harita geus malik. Yudi calangap, bari panonna molotot mulangkeun nyawa nu dikurung dina badana. Yudi perlaya ngudupung mandi getih dina sakujur awakna. Teu lila
celekek 2 kali tuluy maot ninggal ke nyawa dina kurungan badana. Dor palawargi ngan sakicep ti harita aya sora bedil dibekaskeun ti luhur jalan. Aduh, Jamsari ngagoler teu walakaya tilu pelor nyangsang dina awakna. Gubrag Jamsari ngagoler gigireun Yudi nu geus teu usik teu malik deui. Ari anu ti luhur tuluy lumpat muru ka bangsat jeung ka Yudi nu harita geus nemahan pati di handap jalan gigireun jambatan. Jangan bergerak, cek eta patugas. Anu opatan marake saragam polisi, anu tiluan mah make baju preman, nodongkeun pistol anu karak dibekaskeun ka arah Jamsari. Jamsari teu usik teu malik deui, patugas nu saurang ngadeuketan terus ngecek urat nadi leungeun Jamsari. Sudah tewas dan pokna bade ngareret kanu make baju preman. Yang satu gimana yang satu? Tembalna ka petugas anu keur ngecek kondisi Jamsari harita. Tuluy manehna ragamang eta petugas anu make saragam lengkap teh ngaragamang kana pigelang Yudi. Sama dan. Oke, hubungi ambulan, amankan TKP. Pokna deui ka petugas nu lainna. Siap dan, nu lainna ngajawab saur manuk. Kaayaan di eta penempatan ngadadak jadi rame ku jelema. Sawareh petugas ngajagaan di luhur jalan bari nyieun barisan. Ayeuna mangsana Yudi parantos aya di alam marakayangan ngahiji jeung alamna Imas. Ninggalkeun rasa anu masih keneh kabedol ku tujuan nu can ngawujud, nu balukarna ngajadikeun nilik-nilik geusan ngancik, ngawang-ngawang geusan nyawang, ka bumi alim ditampi, ka jagat embung ditarima. Milih jadi arwah panasaran, geusan neangan kasempetan pikeun nuntaskeun kapanasaran tina rasa cinta tali asih nu munggaran. Eta patempatan masih keneh rame ku jalma anu keur lalajo. Aya naon ieu teh, aya naon cenah. Sawareh ngawadul ti tebeh kalereun tempat kejadian, malah geus katempo. Wartawan nu keur motoan eta tempat tuluy nanyaan ka warga nu aya. Susuganan meureun bisa mere katerangan pikeun bewara nu rek diberitakeun. Palawargi kaum dangu, tungtung nasib Yudi harita katembong hideung bodas nyacas atra moal pahili moal paala-ala. Takdir teu meunang dipungkir, ngaguratkeun papasten anu teu beunang disinglar. Yudi harita niat sejaneangan jungjunan hate anu leungit nepi ka akhirna manggih cilaka. Ayeuna mangsana Yudi parantos aya di alam marakayangan.
ninggalkeun rasa ngantunkeun cinta anu masih keneh kabedol ku tujuan nu can ngawujud, nu balukarna ngajadikeun lelembutanana nilik-nilik geusan ngancik, ngawang-ngawang geusan nyawang, ka bumi wegah ditampi ku jagat mugen ditarima, nu balukarna yudi jadi arwah panasaran, neangan kasempetan pikeun nuntaskeun kapanasaran tina balukar tali asih cinta anu munggaran. Setia anjeun setia gumelang taya sudahna gumati anjeun gumarati babati rejeng asihna. Palawargi jigana Yudi jeung Imas terek reinkarnasi tah. Reinkarnasina kasaha palawargi? Reinkarnasina meureun ka wanoja anu kapopoek deuleu ku cinta asih anu munggaran, anu teu inget kana temah wadi, teu inget kana purwadaksi bahwa jodoh pati bagja cilaka ngan saukur pangeran anu bisa nangtukeun. Gitu palawargi kaum dangu, dugi ka dieu dongeng ririwa cinta munggaran ditamatkeun. Hatur nuhun kanu pangrojongna, khususna ka subscriber Sunda Channel, oge kasadayana anu tos satia manco buh ti wewengkon Banten, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Bandung, Sumedang, Sukabumi, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Jakarta, Depok, Kuningan, Sumatera Selatan, oge anu ti Jeddah, Singapura sareng Taiwan, oge sareng ti wewengkon nu sanesna. Ngahaja Mang Angga ngadongeng sanes ku tiasa sareng jago ngadongeng. Ieu mah hitung-hitung kanggo mulangkeun katineung pangbeberahmana sakantenan bade ngiringan belajar ngamumule bahasa Sunda supados teu kasilep ku zaman, teu katutup ku masa. Kanggo para pecinta dongeng Sunda nu aya di tatar Sunda khususna Jawa Barat sareng Banten, kumna ka palawargi sadayana di mana bae ayana, pamuga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, mulus rahayu berkah salamet. Sakali deui Mang Anggang nada dihapunten, bilih aya lepat basa lepat carita, oge bilih aya anu kasebat tempat sareng nami anu sami, da ieu mah ngan saukur dongeng, teu aya patula patalina sareng nu sanes-sanesna. Kembang tinetik sinebaran sari, tutup lawang sigotaka. Permios. Ju